Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepangkeun nama abdi Sakti Adia. Ayeuna abdi bade ngabacakeun cerita asal-usul Surabaya. Zaman baheula di kaler Jawa Timur, hirup hiji buaya raksasa anu galak jeung dipikasieun. Manehna teh pangawasa walungan sarta mangrupa pamangsa anu kacida dipikasieun ka sasatoan nu aya di leuweung sapanjang sisi walungan. Eta buaya teh ngaranna Bayat. Manehna kacida alusna dina moro. Eta walungan ngalir ka lawak lega. Di eta laut aya hiu ganas ngaranna Sura. Manehna teh pangawasa laut anu dipikasieun ku sagala laut. Tapi si Sura teh ngarasa bosen ngandahan laut unggal poe. Dina hiji poe Sura indit ka walungan di dinya Sura ngolok anak kijang. Sura teh jadi kacanduan. Isukna manehanna teh ngolode di eta walungan. Jeung menang loba dahar. Mingkeun poe si Baya matak curiga lantaran hese neangan dahareun. Ku sabab eta si Baya teh neangan nang sawahna. Pas ningali Sura keur newak monyet keur ngojay di walungan, Baya ngambek. "Heh Sura, keur naon di dieu? Ieu teh wongkong kuring. Pira kurek nyokot dahareun kuring di dieu?" Cek Baya sabari ambek ka si Sura. Lainna sieun, si Sura kalahkan nantang ka si Baya. "Heh, kumaha aya rek nyalan dahareun di mana? Tidak ieu malai wongkong maneh." Akhirna mah duanana silih tarung lantaran duanana sarua kuat tarongan. Terus nepi ka poe-poe. Kabeh sasatoan di leuweung oge kaganggu ku adu dua satu galak eta sare jeung tenang. Akhirna dua satu galak eta teh capek teh menang sabab duanana sarua kuat. Sura, urang kudu mungkas gelut ieu, kuring capek, cek si Baya. Kuring oge ke sekolah nya. Hayu urang mungkas perang ieu. Ti ayeuna urang bakal ngawatosan wongkong mor urang. Muara teh watesna ulah ngalang-ngalang watesna Sura sebab maneh nu bakal ngarasakeun balukana sorangan. Nya kuring setuju jeung perjanjian dieu. Sura akhirna indit balik deui ka laut asalna. Saenggeus sababaraha bulan leuweung jadi tenang deui eueuh gelut antara Sura jeung Baya. Tapi si Sura teh ngarasa buliga, si Sura sono dahar daging kijang kawas baheula. Di laut loba tapi eta teu bisa nyageurkeun rasa laparna. Manehna teu bisa nahan, si Sura ngojay di muara. Tapi hanjakal teu aya mangsa nu di dekat muara. Si Sura teh bagja bisa ngulang ka leuweung deui. Wayahna kudu hati-hati mah teu katewah ku si Baya. Mangbulan-bulan sora moro di walungan teu katewah lila-lila. Baya teh curiga naha beuki ka dieu mangsana beuki ngurangan. Sanajan teu ningali si Sura di walungan, tapi si Baya teh nyaho eta teh kelakuan si Sura. Tuluy Baya nyiapkeun lancana. Baya ngahaja newak kijang si walungan tuluy Baya nyumput. Sura nu keur ngojay di walungan ningali aya budak kijang nu sukunna tato jeung gendut. Si Sura teh bingah pisan. Waktu rek bawa kacil ka laut, ujug-ujug Baya datang pikeun ngeureunkeunna. "Heh, maneh meuni eueuh ka era jeung sarakah pisan? Maneh teh boga lauk, bukan lauk loba di laut seueur pisan, tapi kalahkan mur di tempat kuring," saur Baya. "Ieu Baya, mun maneh rek mur lauk di laut mah kuring mah teu nyarang," cek si Sura. "Kuring mah teu resep kana lauk, komo kuring mah teu bisa nangtung dicai. Nya mun teu daek mah nu penting mah kuring geus tau keun kemaneh," cek si Sura. Pasti Sura nyeret kijang si Baya teh geus kesel pisan tuluy nyerang si Sura. Sabab eueuh nu rek nyalehan, perang sengit antara hiu jeung Baya lumangsung deui. Dina tarung sengit ieu, Baya digigel ku Sura dina dasar buntutna di belah kanan. Sementara eta, Sura oge digegel ku Baya nepi buntutna rek cokot. Di akhir pertarungan, Baya seugeum mah geus bisa ngabela wewengkonna. Sakitu wae ti abdi, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.